ngaturkeun babe ka kantor bupati. Mesti mana teh ya? Etan ka kantor bupati. Emang geus naon maneh kantor bupati? Etan geus ngaturkeun babe ka kantor bupati. Babe aing teh dipanggil ku bupati hebat kan. Alah, karake dipanggil ku bupati. Bapak aing atuh dipanggilna ku gubernur. Leuwih edan ti bupati. Nya ah. Babe aing teh atuh perkenalan oge gubernur. Alah, dirinya mah kakarage gubernur jeung bupati ye, bapak aing ye dipanggilna langsung ku presiden. Jabatan marehna mah arewe. Babe aing atuh nu edan mah dipanggilna oge atuh. Saha ceu anu leuwih luhur ti presiden teh jabatanna? Babe aing atuh dipanggil lagi ku Gusti Allah langsung. Wah, budak lehoa. Kang, tos di mana maneh? Tos nganter Om Panjul ka tukang permak. Calanana gede teuing cenah diisupan ka undangan. Lain sakalian atuh mana ge mermak. Urang permak naon tuh, Cek? Dawuh permakeun. Cek saha permakeun, Kang? Ngaca geura maneh. Beungeut maneh, biwir maneh, komo huntu maneh mah sumpah permakeun hungkul. Eta mah ti Gusti Allah atuh, Cek. Oh, nya. Permakeun hungkul nih banget aing ge. Oh, amo ukti. Budak lehoa. Allahu Akbar. Naon Cek nyebut urang? Ari maneh tadi maksudna naon? Ngomong ka salaki urang? Ngomong naon, Cek? Sabar heula, geura. Tadi salaki aing ada Jumatan dicaram ku maneh. Naon, Cek? Iraha urang ngalarang Jumatan. Tadi salaki aing balik deui rek Jumatan diusir ku si laing. Sia mah belegug, Cek. Ieu teh poe Minggu. Wajar ku aing dicaram. Hampura Kang, palalaunan tadi Kang. Baduk lah. Budak lehoa. Kang, kiranya urang teh bisa kaya raya. Tanya atuh Cek, emang anu nangtukeun urang kaya teh urang apa? Geus sabar weh, lamun geus nasib mah urang ge bisa kaya. Emang mana hayang naon sih? Ya, lama urang jadi kaya, urang hayang meuli helikopter. Jigana adem pisan. Marek naon meuli helikopter? Panas atuh cek saha ieu teh adem. Akang nyaho ti mana lamun helikopter teh panas? Ya heueuh atuh panas tingali we. Kipas lagi di luar, lain di jero. Budak lehoa. Cek. Naon sih Kang? Yuk urang mun stres kieu Cek. Ya jangan stres we, jangan stres Kang. Stres Cek, tingali tuh lemak urang. Leungit Cek. Tenang Kang, urang boga solusi. Eta mah hayang leungitan. Oh Cek, urang hayang leungit ieu lemak Cek. Gampang Kang, ye minum mama lemon, lamun henteu minum sunlight, sapoe di botol, jamin ta lemak-lemakna laleungitan. Leungit sih leungit, minum obat kitu mah aing oge milu modar. Belegug sia mah. Ari maneh keur naon di dieu? Iya biasa ngerjakeun tugas sekolahan. Oh, palingan meni serius kitu. Nya euy ini jangan pertanyaan teh meni hese. Tok atuh naon pertanyaanana? Kek urang dibantuan, sugan we bisa ngabantuan ngajawab. Iya Cek, pertanyaan aku mah carana hewan langka bisa bertahan hidup. Lah, atuh ampun soal eta mah. Ulah si mikiran hirup batur. Urang ge bingung kumaha carana bertahan hidup jeung isukan. Geus teu boga duit jeung meuli beas. Sugan teh bener pertanyaanna. Budak lehoa. Mama, hari mana yang ngisi bagian apa, Cak? Geus atuh nilai lagi 8 yang 8 KB. Wah, mannya. Oh, bener. Urang hebat kan? Hebat gimana hebatan urang rata-rata urangan itu 5. 5. Ya hebatan urang atuh nilainya 8. Mana lieur? Aduh, iya cuma bodoh teh pan aya pribahasa 4 sehat 5 sempurna. Berarti 5 teh sempurna. Aduh, iya. Budak lehoa. Arek ka mana? Poe ieu ningali jelema asa teh rusuh. Iya, ka kacamata dan KTP. Ka kacamatan mah lain ka ditu, tapi ka ditu.
Justru urang arek KPRT rek nanyakeun heula. Nanya naon, Ham? Heueuh eta Kang, ari nyang KTP teh mau ka kapaala nya? Make endung maneh, Ham? Oh, nyang geus. Hamar ka mana, Ham? Arek nang indung yang nyen KTP. Aduh. Budak lehoa. Balik maneh. Embe maneh ka juru. Buru. Weh, hendak. Naon Kang? Mana yang cekan adik aingnya? Di naon ge eta ceukna mah nih ganeng gitu. Tadi kumaha-kumahakeun, beda aya cak-cak, semurah kana sirahna. Bener mana gitu hungkul? Eta pan budak sieuneun ku cak-cak. Terus cak-cak dina sirah, ku aing ditakol ku palu. Oh, sia dong, bagu. Budak lehoa. Mabok kunaon? Mana mabok? Teu mah urang udang sare. Langsung dengan maneh ka dieu. Pesan we atuh banget mana kusut mangkin we kusut. Geus aya mah tongkol dulu bawa omong. Aing ngarek nagih ka maneh enak keneh. Ari maneh ngalindur bang. Nagih naon ari maneh? Ari tun lagi hutang mal aya masuk api-api wae. Or iraha urang minjem duit ka maneh. Iya bisa dina ngimpi. Maneh nginjem duit ke orang 100.000. Bang, pinjem duit bang 100.000. Sok wae dibere. Mana tuh lah buru bayar. Ah, gelo teh mangimpi. Budak lehoa. Beb, kunaon mana cing wae? Kunaon mah teh ditanya cing wae? Ya Allah Gusti, kunaon mah teh ditanya teh teu mana-mana. Urang teh hitut. Keun bae hitut mah emang kunaon gitu. Tayna keluar aa. Hah, tayna kaluar ih geuleuh. Budak lehoa. Wih, aya bebeb cintaku ku sayang malah aku ku sayang. Apa minggu di bumi kan? Aya mah bade naon kitu pake ngajak jalan-jalan nih. Sanes aa, malah teh bade nikah sareng A Hamdi engke A are datangnya. Neng, ayo kakak lah. Ayo A. Umi. Ah. Budak lehoa. Om geuning sirah mah bahuisan. Ya heuh atuh, da ari sirah mah tempat mikir jadi huisan, mikiran daang, mikiran gawe, pokoknya mikiran we. Tapi anehnya urang ari hanapeun bujal mah huisan. Ya heueuh atuh aing dihandapkeun bujal mah pun jeung pusat hiburan.